Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Igtanim khamsan qabla khamsi hayataka qabla mautika wasihataka qabla safumika wa faragaka qabla suglika wa syababaka qabla haramika wa ginaka qabla fakrik. Al-hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji sareng puja kagungan Allah. Salawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, ka sadayana umatna. Urang gumelar ka alam dunya estuling galiwatan 5 alam, galiwatan 5 zaman. Jadi ieu pangaosan teh urang judulan we. Manusia ngaliwatan 5 alam, ngaliwatan 5 zaman. Anu kahiji alam arwah. Jadi urang memeh urang lahir ka dunya teh alam arwah mah tos aya, anu disebat alam roh teh ya. Jadi memeh aya jasad deh, aya jasad deh, roh heula di alam azali. Di alam roh teh tos aya catatan urang teh bu, pak, palawargi. Misalna si A nah bade didamel lalaki, didamel awewe. Umurna sabaraha tahun, dilahirkeunana di mana, poe naon, diatur rezekina, susah selangna, sehat geringna, tos aya ti azalina. Gubrak urang ka alam dunya, ya, cing borosot, cing borojol, ya, ya tak ka alam kadua, alam dunya. Ya, tuh geuning baru celik, cing borojol, cing borosot, baru celik, jadi we jelema. Jelema teh naon juljal tina beuteung mah. Aya nu indungna bapana alus, rupa anakna gote. Rupa-rupanya aya nu indung bapana gote, anakna alus. Aya anu indung bapana goreng patut, anakna goreng dodongis, aya. Ya, aduh ampun. Jelengana urang aya di dunya nya disebut manusia teh, manusia mana manusia? Eta leungeun usaha, eta syukur usaha. Rek diaku urang. Hah? Rek dipake kana naon eta leungeun eta syukur teh diamalkeun kana naon eta leungeun eta syukur teh mana manusia? Hah? Eta syukur usaha, ceuli usaha, panon usaha, letan usaha. Sedangkan Gusti Allah ngadawuh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Ya eta artosna Allah teh zat anu ngandamel maut jeung hirupna pikeun. Pikeun eta pikeun saha anu alus amalna keur mararaneh pikeun muji alus amal-amalna. Tah di dunya ieu ngaliwatan 5 zaman ya.
kaliwatan lima zaman para wargi. Hiji zaman oro, dua zaman budak, tilu zaman dewasa, empat zaman kolot setengah tubuh, lima zaman aki-aki. Ya tuh ayeuna alam nu katilu nu dibahas ku simkuring nyaeta alam barzah. Nah alam kubur teh jadi tidunya teh kudu ngaliwatan maut kudu mararawat heula tah alam nu katilu teh ya ieu kudu proses melalui malau maut nyaeta misalna roh pisahna roh tina jasad. Sanajan jasad ruksak atawa hancur tetap roh mah aya sarta ngabogaan rasa, ngarasa aya nikmat kubur, ngarasa aya siksa kubur, aya roh wungkul aya jasad kade para wargi nyebut ririwa. Aya jasad wungkul eueuh roh paling ibu-ibu nyebat babagi di sawah. Ya dah di alam nu katilu ieu Gusti Allah ngadawu ayauma tuzza kullu nafsin bima lasabat. Hartosna dina poe ieu bakal diwales sakur jiwa nurutkeun pagaweanana. Quran surat Al-Mu'min ayat 17. Ya. Tah sabaratosna alam anu katilu ngalih ka alam anu kaopat nyaeta alam mahsyar. Naon alam mahsyar teh para wargi nyaeta tempat kumpulna jalma-jalma ti kawitan Nabi Adam alaihissalam lebih ka jalma-jalma akhir kiamat nya. Tah ayeuna alam nu kalima saparatosna alam nu kaopat nyaeta alam di surga atawa alam neraka. Ya. Di surga urang menang kasenangan, di neraka meureun urang menang kasangsaraan nya. Katut pilih we urang teh mana amal nu sae mana amal anu awon ya tah mung sakitu we di simkuring mah nya. Mudah-mudahan aya guna sareng mangpaat. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.